Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil azizil dhamin al-harisi bil mu'minina raufir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin wal mursalin salatan wa salaman daimaini tujibu bihima da'awatina bi suratin amin. Wa shalli wa sallim kadzalik ala rasulil karim dil quwwati inda dil arsyil makin al-mutta'i tsamal amin Jibril wa ala sairi rusail malaikatil muqarrabin wa walihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala aidan man sanna sannatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha wa man sanna sannatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kalayan teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejana urang sadaya munajat puji syukur kana rupi-rupining kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadayana, utamina nikmat iman sareng Islam disarengan kalayan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana masih dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo tiasa bermuajahah. Cek tukang cek anu diajar pidato mah biasa riung pulung bongkok ngaronyok, riung pulung jeung nu ditiung bongkok ngaronyok jeung nu di anarok nya disarung, riung pulung jeung nu disarung. Bermuajahah patepang wajah kitu nya henteu gampang urang sadayana tiasa hadir sasarengan dina niat anu sami
dina tujuan anu sami yakni urang sadayana hoyong kenging ridona Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sing kenging pitulung Allah Subhanahu wa taala. Teu khilaf shalawat sinareng salam mugia ditetepkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mulia anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, oge sareng kulawargina, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in tumuju ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kacanak mulia ku mulyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing kacanak bahagia ku kabahagiaan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunya dugikeun ka akhirat sarta ka syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna sateu acan dilajengkeun kana ngalangkahkeun kana pangaosan anu biasa kurang diaos di dieu. Kitab naon ibu anu biasa diaos di dieu teh? Kitab Bajuri nya, kitab Bajuri. Kitab naon? Kitab ayeuna Bajuri, baju paragi nutupan diri gitu nya. Ya teh sateu acana urang ngaduakeun heula pilih salah sawiosna wargi-wargi urang aya nu nuju teu damang, mudah-mudahan sing didamangkeun saenggalna ku Allah Subhanahu wa taala sarta musibahna atanapi panyawatna sing digentosan ku kasehatan sarta dipapari rezeki anu seueur. Oge nyaeta rezeki anu pangageungna teh sehat. Nya sehat. Ibu masing seueur artos gari kempreng karena nya seueur artos ya. Seueur artos tapi tapi sing sireumeun kumaha. Nah, nya liliniun nya. Liliniun atuh kumaha seueur artos oge. Masing seueur tuangeun ari bengok. Kumaha. Nah, jadi rezeki anu pangageungna, pangsaena eta kasehatan. Ku sehat mah urang teh tiasa ayeuna dianggo angkat kana pangaosan alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sakali deui atuh anu nuju seueur kapriyogian mudah-mudahan disarengan ku pitulung Allah Subhanahu wa taala sing gampil anu arusaha sing gampil usahana, berkahna ieu pangaosan sing tembus dugikeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun pitulungna ka wargi-wargi urang anu nuju berjuang pakasaban di kota nya. Nah gitu, terutami di kota, di kampung, di sawah, di kebon oge nya anu nuju tani, mudah-mudahan atuh sing enggal sing disarengan ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala anu parantos teu kedah dimangmangkeun deui kanyaah Allah Subhanahu wa taala eta dipasihkeun keur jalma anu kersa sasarengan dina kasayan eta dipasihan rahmat Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Oge disarengan ku pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu salajengna nyaeta berangkat heula atanapi ngalangkah heula urang kana pangaosan. Siap Bu ngaosnya ya? Siap. Naon atuh ngaos ari teu siap mah. Nah, kudu siap heula. Di mana mimitina ngawitanana teh ieu teh ngaos teh tina naon Ibu ngawitanana? Tina naon? Tina naon nya kumaha udah ngawurug atuh nya pat kanyanyahoan nya di mana tina naon tina ngopi alah ya mamanya tina ngopi tina mana tina ngorong tina ngomean ya omean naon ujang nyata sebut maneh omean. Seueur omeaneun teh. Seueur omeaneun teh. Panon omeaneun leres.
cepil omeaneun ya. Naon letah bibir omeaneun. Nah, terus naon deui omeaneun teh? Leungeun suku oge ome kulit daging getih tulang oge omean kade ulah dugikeun ka urang boga rasa urang mah omeaneun ceuk saha memeh dipinahan oge eta imah diomean heula leres. Nah gitu memeh dipake ge eta baju teh di omean heula nya kelek. Nah batur mah merdeka ari manehna becicing sing horeng kelekna soe omean di kaputan leres kita tah hadirna anetot aniprak emok cabok dina ieu pangaosan teh daya sanes iwati deuk ngomean tababajegna omean supados henteu naon supados henteu luas luis supados teu hejo cokor gitu. Bahasa Sunda mah ongko jorok tapi ongko bahasa Sunda mah seur versina nya janten paribasa teh seur mereken lubak libuk loba tuh lebok nya tong lubak lebok atuh nya dug hulu pet matak naon dug mastaka atuh nya gitu nya dug hulu pet nyawa gitu nya disebut teh kesang ka dug hulu pet nyawa kesang ka bool kesang ka bool mun teu pantes nya tapi teu naon omeanan sampean omean nya ti mana heula ngomeanana atuh teh ngawitana ibu upami ibu bade ngomean TV bade ngomean radio bade ngomean HP naonan anu panggeulana diomean jero na heula atuh nya di luarna we ari pas luarna ari jerona teu diomean hirup ulah putus asa makhluk Allah anu pang dipika benci na ku Allah nya eta jalma anu putus asa cirina putus asa teu hayang ngomean teu hayang ngomean asa naon anu kudu diomean ku urang diomean nya eta jerona heula siap omean jerona nya sabab ieu geus acak-acakan ibu teh kudu ngarumasakeun hirup teh geus acak-acakan ieu teh hirup teh alam dunya geus acak-acakan leres geus acak-acakan acak-acakan naonana nya matak oge ulah ngarasa urang ulah boga rasa pangalusna ulang ulah boga rasa geus sampurna hirup teh urang geus ulah boga rasa geus panghadena geus pangalusna sing goreng acak-acakan keneh acak-acakan kumaha ya acak-acakan kumaha waktu ibadah dipake doa dipake moro waktu ibadah dipake sare waktu sare dipake ulin waktu ulin acak-acakan sedangkan eta sim kuring sareng Roma Irama eta sapoe teh 24 jam sarua 24 jam. Nah, hari itu loba duit hari urang. Padahal sarua 24 jam. Leres? Naon sabab sim kuring jeung para kiai sarua 24 jam sapoe teh. Tapi nah atuh hari itu bet loba amal ibadahna hari urang bet teu boga. Berarti waktu urang acak-acakan. Sarua dibere waktu teh 24 jam ku Allah teh. Sapoe-sapoe ting teh. Tapi hari batur sim kuring sareng Kang Rapi Ahmad sami 24 jam nah hari itu loba duitna leres nya hari Ramo sarua 5 nya Ramo saya sarua 20 Ramo mah 20 nya cepilna sarua 2 tapi nah atuh hari itu manfaatna teh nya suhur gitu hari urang. Nah, iya berarti urang loba anu kudu diomean waktuna. Jadi ulah rugikeun ka ayeuna urang teu ngaragap heula kana diri urang. Terus batur mah ibu waktuna mikir henteu dipake sare batur mah. Ari urang mah batur mikir urang sare.
Nah jadi batur gawe urang hees atuh ya acak-acakan kahiji anu kudu diomean teh waktunya kudu diniata kudu diomean waktuna. Nah nu kahiji sekali anu kudu diomean teh waktu naon atuh anu kudu diomean ku urang leuwih ti heula ye waktu teh tos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sami sadayana oge umur kudu dimanfaatkeun sabab eta waktu eta umur eta teh eta umur eta perkara anu pang mahalna. Nah ari pas anggeus imahna teh ari hayang teh maot. Jadi sarena teh anggar di astana. Ini ya, ari anggeus ari maot. Nah berarti teu boga padahal imahna teh miliaran. Imahna teh beak sabaraha miliar, tapi pas anggeus pas maot berarti mahal keneh umur. Pas punah mobil teh atana pas kabeuli mobil pas maut. Atana Pak. Nah, kitu nya berarti mahal keneh umur jeung mobil teh tah. Nah, ari tas meuli emas jug maut gitu ya. Berarti teu kapake tah emas teh. Ada mahal mana tah? Mahal mana? Emas jeung mobil jeung umur jeung waktu hargaan kurang dipake naon atuh? Dipake naon waktu teh kurang teh tah. Ieu ibu anu kedah dimanfaatkeun kurang lamun teh sing lebar. Waktu ibaratkeun pedang ataupun waktu ibaratkeun ayeuna waktu teh neuteuk ka manusia sapertos ayeuna nya. Sapertos ayeuna waktu teh ciga namahan umur, ciga namahan geus 2002 geus 2024 ayeuna teh nya. Asalna 2020, 2002 hiji, 2022, 2023, 2002 namahan ngurangan. Jadi 2020, 2022 hiji, 2022, 23, ayeuna 2 namahan ngurangan. Sabenerna mah ngurangan teh umur urang teh lain namahan. Sabenerna mah ngurangan. Asalna urang ayeuna umur teh bebelasan terus lilikuran 30 geus 30 ayeuna 40 geus deket 50 geus 50 ka 60 namahan ngurangan. Hah? Ngurangan sabenerna lamun jatah umur urang teh 20 tahun deui berarti kacokot sataun jadi 18 tahun deui. Nah, ngurangan umur teh sabenerna. Nah, kusabab umur eta ngurangan urang kudu bisa ngamanfaatkeunana. Naon sababna? Sabab ieu hirup anu dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana ieu teh sajabana ti umur sajabana ti hirup teh ngurangan, sajabana ti umur teh ngurangan, nyaeta hirup teh ieu teh henteu salilana. Ukur hirup teh sementara, lain sementara hirup teh. Ayeuna disebut hirup sementara teh kumaha? Da geus tepikeun kana ajal mah moal aya nu bisa mu. Gitu. Sementara jelema beungharna sementara boga pangkatna oge sementara pangkatna oge. Jelema ayeuna pinterna oge sementara. Jelema miskin eueuh kaboga sementara. Eta oge moal aya jelema miskin 100 tahun moal aya jelema miskin 100 tahun moal sementara miskin. Atanapi lamun bungahna di dunya mah sementara lamun sedihna oge masihna di akhirat. Lamun di akhirat mah ibu dina tempat babales, dina tempat pembalasan di akhirat mah lamun bunga salilana, lamun sedih salila, lamun sedih salilana, lamun haneueul kaduhung salilana, lamun senang bunga salilana. Eta tempat pembalasan di surga, tempat
di surga jeung di neraka. Nu di surga salilana, nu di neraka salilana. Eta anu mawi ieu di atawisna anu mawi kumaha cenah supaya orang tiasa mencapai kana momen eta. Wattaqullah, kudu takwa atanapi kudu resep karena perintah Allah, kudu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah, atanapi kudu dibarengan jeung kebahagiaan, kudu ngalap suka karena perintah Allah. Jadi kudu ngalap suka ulah ngalap nyewa karena perintah Allah, disebut takwa. Suka we da perintah Allah, itu disebut takwa. Jalma anu ngalap suka karena perintah Allah disebut takwa. Tah lamun geus jalma anu takwa berarti umurna moal sia-sia. Itu umurna teh jalma anu takwa eta umurna moal kapiceun, moal loba waktu kapiceun ku katakwaan eta teh. Naon disebut katakwaan teh? Ngalap suka karena perintah Allah. Itu ngalap suka karena perintah. Ulah ngalap ngung, ngalap hoream, ngalap kesel, ngalap cangkeul, tapi kudu ngalap suka. Disebutna teh bahagia bunga kacida ngestokeun karena perintah Allah. Ngestokeunana gitu bunga dina ngabagiakeun karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Katawisna dina tiap-tiap waktu parantos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala seperti waktu bunga haji ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Waktu puasa Ramadan ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina bulan Ramadan aya oge waktuna zakat geus aya waktuna. Waktuna zakat geus kumaha waktuna zakat geus nisab. Terus ayeuna waktuna salat nya, waktuna salat. Terus waktu urang sabar, waktu urang syukur, terus aya waktu urang taat istiqomah, waktu urang tobat geus aya waktuna ayeuna waktuna tobat. Tah waktuna momean, nah iya lamun urang geus apal kana ruksakna hate urang. Tah kana ruksakna waktu gitu nya. Waktu omean kunaon omeanana nyaeta ku nyeueurkeun ngaos sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngarah teu loba teuing waktu ngarah teu loba waktu waca tasbih. Eta ngomean tah. Ngomean ngamanfaatkeun waktu we lain ieu mah ngadaweung bari dina Bang Barung bari dina teras teh nya, dina baheula mah gabiong nya dina teras ngadaweung bari naon bari ka ditu jararuh panindeungan Bang Bara dina Bang Barung anak kuda momotoran sangsara kuring dicanung hayang anu mawa momotoran. Nah, jadi sekali daripada ayeuna ngalangan jauh jararauh panina cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa lieu dengan leuk lain maca sholawat dinya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muhammad zain wa Allah zain lahun syaqul qamar nisbain. Muhammad zain kulla zain lahun syaqul qamar nisbain. Wa araj lailatal isnin ila hadrati baitullah
Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maksud lo ngamanfaatkan, ngamanfaatkan waktu. Jadi ngalap suka, ngalap bunga, ku baca sholawat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah il-azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Nah, pejet waktu teh, pejet rusak waktu teh, rusak kunaon nyaeta nu kudu ngaruksak ku hama, kudu ngaruk mata ruksak oge aya nu ngaruk. Saha atuh ari anu ngaruksak waktu? Saha anu ngaruksak waktu teh saha? Setan. Nah, setan. Jadi setan yang manusia teh, manusia dibere umur, dibere kesempatan waktu ku Allah Subhanahu wa taala, ku setan cenah umurna teh cenah eueuh manfaatna umurna setan. Nya bari nyeuseuk atuh paribasana atau bari ngaseuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Acan abdi mah dek bari nguseup mangga Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli jangan guik nya kayak bisa jongklok nya makanya keur nguseup di segong. Nah jadi dina teu meunangna oge meunang maca salah ieu mah rugi lauk teu meunang shalawat henteu kalah meunang gurita we ana rok nini kakayet ku timah nya meunang nguseup teh meunang gurita. Nah nya gitu. Jadi gini nama jika dek museup padahal mah dek maca pan waktu teh moal kapiceun, waktu teh moal seueur kapi umur lebat gitu nya. Ieu mah kitu nya. Seueur mangkari ngomeanon teh ieu teh seueur nu karaos encan rukuna encan sujudna engke teh diomean. Nya geuningan ibu lamun ningali tatangga meuli kursi jugrai we nya. Oh panas lah ieu naon jeung muringkak muriding bari ngabeubeutkeun panto ka salaki teh gebrung. Ah naon dari mama teh buku-buku juga gebrugkeun panto. Tuh tingali tatangga keur nurun-nurunkeun rak jeung kursi. Nah teu buku teh eta teh omeanan hatena aya kadua atoh tatangga beungar. Tatangga kabeli sagala dan keke anu tas meuli kursi teu boga beas mah bakal ngeclok ka urang. Lamun teu boga gitu kan. Dageun urang ngilu di aduh hayang nyobian atoheun malah mah anu meuli kursi teh atoheun di ungahan didiukan ku urang teh. Baca meni abi macan kapeser bade giring caliknya sakedap je selfie na kursi batur. Neukeun bae. Nya atuh alhamdulillah
Alhamdulillah kudu sarua bahkan teh atohna urang nu kabeuli batur nu kabeuri kudu sarua atohna kudu sarua bungahna ari iman mah itu ari iman mah ari hatena teu pejet mah batur nu kabeuli urang can kabeuli kudu sarua bunga nah eta alhamdulillah Gusti ya Allah alhamdulillah tatangi abdi kapeser alhamdulillah Gusti lah geus kitu encan pejet nya pejet eta teh panona pejet teu kaop ningali batur maju teu kaop ningali batur beun teu kaop ningali hatena pejet paehnya pas dirongsen teh ku dokter da begungkeun da beungan dina rongsenan teh dina rongsenan teh gagantel batur dina nah cenah bet aya gagantel batur nya teh dina rongsenan teh sing horeng jelemana mikiran wae batur kabeuli gagan leuheung mun kongkorongna tina emas nu da tina rapia lah nu pangsaena mah pas dirongsen teh Al-Qur'an dokter ge lah aneh cenah ieu dirongsen teh aya Al-Qur'an di jero hatena teh nah berarti manehanana pas dirongsen teh keur ngapalkeun ya keur ngapalkeun maca Al-Qur'an nya pas dirongsen teh nya kan bae teh dirongsen di puskesmas di rumah sakit oge atuh dirongsen ku Allah Subhanahu wa taala nah dirongsen dina hatena teh pas aya ieu aya naon aya sholawat gitu aya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya cahaya bersinar wah buat ka naon nyorot eta tina hatena teh berarti eta mah hatena teu poek ari ieu mah lain pas dirongsen teh plak jagong we aya ngaluluntung nah berarti keur mikiran eta dirongsen keur mikiran plak jagong kok ieu pas dirongsen aya sengal sagede cingir berarti tukang museup aya sengal sagede cingir di hatena Allahumma sholli wa sallim wa barik ya omean jero na di jerona supados ayeuna aya tanda-tanda kagungan Allah Subhanahu wa taala nu asup ka jero hate urang kaagungan Allah Subhanahu wa taala asup kusabab ningali tanda-tandana kusabab ngadengekeun tanda-tanda ngarasakeun tanda-tanda kaagungan Allah Subhanahu wa taala ya mah guludug nyanyahoana tah bakal gede hujan teh pas cet ya eta teh ari guludug ciri naon ibu ari guludug ciri naon ciri naon tanda kagungan Allah lain tanda deuk hujan geuningan eta bos guludug nu gede ari hujanna cet ya aya teu guludug heula tapi hujan gede aya nya teu guludug da ieu mah deuk hujan deuk guludug deuk henteu deuk hujan deuk henteu eta tetep tanda kagungan Allah kudu bisa ngararasakeun eta tuh supados naon urang sadaya supados eta nah nu kadua anu kudu diomean teh diri urang ngan diri urang teh tersusun masina dat Allah mah teu tersusun ibu teu ari urang mah pan disebut diri teh aya leungeun aya cepi aya leungeun suku nya Allah mah teu tersusun misalna tina asal dahareun jadi vitamin, jadi kekuatan, jadi tenaga, jadi air, jadi saripati, jadi cai mani, jadi jelema, jadi urang, jadi cai mani, jadi bayi, jadi janin, jadi kadituna teh jadi bayi, jadi bali, jadi kadituna teh jadi jelema, nya eta teh tersusun tina taneuh, angin, cai, oksigen, nya eta tersusun. Nah, di mana tersusun eta teh diri urang teh ieu teh omeaneun kitu diri urang teh nya omeaneun kahiji anu kudu diomean teh kadua diri urang nu kudu diomean nu kudu diomean teh diri urang naonana nu kudu diomean hatena heula kada bisi ribut ngomean panon ngomong rik halis mah
hatena heula nu omean anjuk dikerik halis teh ciga juring kade atanapi kuku di naonan kuku eueuh teuing mah make cat kayu we nya teh sawios atau sawios supados naon supados ibu-ibu teh dina pangaosan teh teu ciga jaruri gitu henteu jadi supados betah dina pangaos teu naon pek wae supaya betah dina pangaosan bahkan dek kana pangaosan teh ngangol di saheula misalnya ngara ka ambeul kudu digigireun teh henteu bau tengi gitu nya make minyak wangi gitu teu naon asal ka ameuna ku awewe deui ya mah hayang ka ameu ku lalaki kuat ka kelek oge di kieu-kieu leueuh mun seungit da kuat ka bau solading naon ngaranna teh minyak seungit teh bau solading nah solading gitu nya tah hatena heula anu kudu diome besi nu tadi teh besi ceuk rasa mah hate urang teh alus padahal mah masih keneh hayang kana perkara kabita ku perkara anu aya di kabita kana perkara anu aya di jelema lamun kabita ku perkara anu aya di jelema hatena encan bersih kudu kumaha tuh kabita mah kudu anu aya perkara anu aya di Gusti Allah leres kitu nya ngarah lempeng atuh nya kabita ku perkara anu aya di Gusti Allah ieu mah kabita ku perkara anu aya di jelema anu sementara eta mah hate kudu diomean bisi kabita bisi ngacai bisi kabita ku perkara anu aya di anu aya di jelema anu sementara kabita batur geus kabeuli pangerok halis nya kade nya batur mah kabita nah kade bisi perkara anu perkara anu aya di batur gitu kabita batur mah eta meuni sajengkal bulu panonna ge naon ngaranna teh di sulam kabita ku perkara anu aya di jelema sabaraha eta teh ibu nyulam teh terus lis naon anu halis teh pergi halisna di sulam teh naon ngaranna teh di sulam naon ngaranna sok lis naon nah di sulam kuat ka gegebayan gitu geuningannya nih belum mata nah terus atuh kabita ku perkara anu aya di ku perkara anu aya di jelema teu kabita saeutik oge misalna atawa can kabita ku perkara anu aya di Gusti Allah ta eta hate rusak eta hatena pejet atanapi lamun rantang mah bolong kudu dipatri kudu ditamal mun emer mah emer bocor nah mun emer bocor neuneun sai dina emer bocor nyangkrung mah moal di pinuhan nah eueuh deui iman oge sarua di pinuhan eueuh deui sing horeng bocor hatena nah omean geus nah bisi can betah dina diuk dina kalu nah hate eta mimitina tu cara dina panglalajoanan ceuk salakina teh mama hayu urang leuwih we kaheula bapa kagok naon atari maneh itu raramena mangkading can kaluar bintang tamu nu mana eta nu make rok jangkung ceuk bapana teh saruana heueuh ketan ketan lumayan gitu. Ari dina nu kitu udag mah diajakan balik oge menihara rese ari dina pangajian misalna karek 5 menit ge geus culang cileung ningali jam lila keneh kitu ieu teh atuh kari nying cirig we teh era mah mantap sorangan nah jadi komo geus likum-likum naon teh aya nu naroskeun ka sim kuring cik cenah atuh abdi teh cenah ieu usaha teh keur nyungkeun jampena lah nyungkeun jampe paragi usaha ya cek sim kuring aki maneh bapa maneh
aki jeung bapa urang tara ninggalkeun wiridan lamun taso tara ninggalkeun maca istighfar lamun tas salat eta maneh sok wiridan ari tas salat nyaeta cenah abdi teh rumaos we sok likum-likum leos deuk naon deui atuh jampe usaha deuk naon deui abdi cenah cing enta jampe nguseup ha eta wiridan heula nya meunang we 5 kilo tah hiji ari wiridan heula mah gitu papada teu meunang oge meunang-meunang wiri papada teu meunang mah rugi 2 kali atuh ieu mah kumaha nah aya jampe naon cenah eta kolot urang warisan ti nini aki urang nyontoan ka urang lamun tos salat teh tara kakantun ngaos Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyakhina wali ikhwanina wali man ahsana ilaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi tilu kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tilu kali Allahumma ajirna la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sajalma nu maca eta engke bakal pepenak sareng Nabi anu 313 sareng Nabi anu 25 maca eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir terutama tos salat maghrib tos salat subuh baca 10 kali unggal tos salat katanya atau henteu sami usakali mamaca tos salat maghrib atuh henteu sabulan sakali atuh henteu teu kabedag sabulan sakali atuh atau asa umur hirup saka acenah horea montong ari teh hayang papanggih pisan mah jeung para nabi nya salawia surga ye bu ari surga tempat naon cik surga tempat naon tuh ari ka surga hayang ari tempat naon teu apa surga tempat naon halo jamaah nya bu beudah aing teh telepon nah jadi surga teh tempat naon besi tempat modal lamun ngising itu tempat naon manya tempat poho deui lamun jelema poho ka surga deuk asupna kana mana sih nah surga teh tempat naon namanya tempat ibadah. Nah, surga tempat naon? Halo, aqua. Eta aqua teh obat cilepeung, hitung-hitung iklan we. Nya, aqua. Surga teh tempat babarengan. Nya aya kitu anu ka surga sosoranganan celengceng ka surga geus di surga teh sorangan cicing we aya anu kitu. Ya daek ka surga sosoranganan. Pak Ustad, Kiai, ajengan, deuk ka surga sosoranganan. Moal aya jelema ka surga sosoranganan. Nah, ayeuna sok mata kurang keur waktu dalam dunya kudu daek ujug ajak, kudu daek ciga ka surga sorangan wae. Gitunya. Nya. Batur urang we nu pangalusna mah tuh batur mah saralah kabeh kaos ka surga mah sorangan kitu nya saaman batur nu poekeun bejaan batur nu teu nyahoeun arah teh ka surga sasorangan da sedih atuh manehna ka surga di anakna henteu leres culah ari manehna ka surga di pamajikanna henteu tuan jongjon we salakin anak naon gitu atuh dahar ngeunah cesabokan sorangan batur lapar ngeunah mah malah di surga teh tempat babarengan nya teman sasarengan sareng naon sareng para nabi para wali para kiai para ulama jalma-jalma saleh anu terputus harapan tina rahmat Allah jalma anu teu jihad fisabilillah jalma mati syahid eta jalma anu ridho kana aturan kana qada jeung qadar Allah subhanahu wa taala hayang sarengan sareng para nabi tah baca shalawat dirinya Salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, bakal pepenak sareng para nabi anu 25 anu
para nabi anu 25, para nabi anu sadayana nabi teh 313 sadayana teh. Nya anu wajib dikanyahokeun nyaeta nabi rusul aya 25 tah kitu da tawisna eta da tawisna. Supados naon? Supados ayeuna urang Wede kana tadi, wede. Supados ayeuna di omean di kaomean di kaomean. Supados tiasa sasarengan. Henteu disortir ibu. Nah ari itu asup kana meja makan, piring teh ari ieu henteu. Ada bolong atuh. Omean heuh. Ngarah asup kana ruah mulut. Asup kana ruah mulut. Gitu. Batur asup kana ruah kana mulut kana rajab kana ruah ari ieu henteu nah di maneh teu muludan nah di maneh teu rajaban sing horeng heueuh can omean itu cek cangkir meni sedih teu dipake muludan sedih urang teh ditingali teh boolna heueuh we bolong nah kitu nya sedih nya aya eta oge wah keun bae urang dipake nyuntangan beas si eta teh diteunana teh dina gentong teu kabawakeun bae cenah urang teu kabawa ka mana oge teu kabawa ka hareupeun ajengan oge dan kege ajengan bakal nyomot kejo menang nyangkiran urang ayahna agan nu penting aya bang nu penting deuk kumaha teu sedihna eta piring eta senok lamun teu dibawa pangaji nah hari urang beuteung dibawa kana pengajian cenah keur pajangan dihisab ge dipake mah tah engke terakhir anu kudu diomean teh harta urang terakhir nya naon ya naon katanya seueur omean teh itu teh ka magrib ge moal anggeus nya karek ngomean hate oge geus loba anu asa ka urang asa ka urang heuh da bungana atuh da kitu kalakuanana geuningan urang mah nya cing ibu ari sungut sim kuring dekeutna jeung saha jeung sim kuring jeung ceuli sim kuring anu era saha sim kuring asa ka sim kuring we gitu asa tadi anu kudu pangheulana mikir teh anu ngomongna sing goreng teh tah omean bisi kabita ku perkara anu aya di manusia di anu perkara anu aya di makhluk gitu ari kanu aya perkara di Gusti Allah wa ma indakum yang padu wa ma indallahi baqtu di perkara anu aya di Allah eta nu tetap wa ma indallahi khairul lil abrar perkara anu aya di Allah tah pengajian itu pengajian itu aya dina tangan pangawasana Gusti Allah kabita nah intinya sasarengan ulah jadi para nabi osok kabita tara para nabi osok kabita tara osok para nabi oge ngan kabitana lain ku dahareun lain ku ngan kabitana lain ku anu teu pararugu para nabi madaras para kiai para ulama para wali osok kabita tara osok dan normal atuh ngan kabitana ya kabitana ku sasarengan dina kasaean sareng sasarengan di hadap di ya di ditu sasarengan di dieu jeung sasarengan di ditu di mana di jontor di ditu di mana sasarengan di ditu nah sasarengan di dina tempat anu parantos dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta lilladzina taqau inda rabbihim jannat di surga kabita mus kabita para nabi nah kabita teh kunaon nah ieu bahasa hate bahasa ngomean hate omean bisi urang kabita kudu teu pararugu kabita kudu teu pararugu masyaallah ya eta teh akibat hate teh akibat hate can diome kumaha lamun eta teh keuna ka anak urang keuna ka incu urang cek urang teh ka anak teh nah di mana bet kabita kudu teu pararugu tuh nu geus puguh adzan di masjid wa ma
anu geus puguh adzan tarhim sholawatan terus naon salat berjamaah ngaji ya nya ngaji ngupingkeun pangaos kumaha lamun anak urang teh habitana teh kudu teu pararugu cikeun anak teh meureun secara naluri inung anak lamun kawita kudu teu pararugu da sedih teh meureun sedih. Nah ari anak urang ari incu urang bet kabitana teh bet kudu teu pararugu lain kabita teh kudu manfaat kalah kudu teu manfaat batur mah nah nya gitu sedih teh inung teh. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan urang anak urang sing kabarita ku berjamaah ku masantren sing kabarita nya ku ngaos bring adina lanceukna teh ini kana pangaosan di sarung di kopea ngelek kitab sareng nyanak pulpen nya nyanak kitab ngadarepong ngalalogat kabita majar maneh teh aing mah lain anak ustad sia omean gawat SDM na omean budak keur marejeuna ayeuna keur marejeuna otakna berkembang lain di tetah ngaji lain di tetah masantren kalah ka di tetah ka mana karep teu pararugu nya kalah ka udari urang kuriling manging bayawak jadi manging bayawak atuh daun dadap daun waru daun jati daun kiara terus we ngaladang daunan jadi kabita ningali daun ieu hayang ningali nu kieu hayang ningali nu kieu hayang nah keheula jadi nanti kumaha jadi sagala dang daunan aya di jero hate daun dadap daun waru aya di jero hate akhirna heuring hatena nya ada kudang daunan yang ku regang jeung kunaon nya kade tuh tingali anu geus di anu perkara anu aya di payung di anu aya di genggaman Allah Subhanahu wa taala rahmat sareng magfirah sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama wal ard itu sih kabita tuh soalnya tah hate teh jadi hate cirina lamun hatena geus bersih cirina lamun hatena geus alus ya nya geus alus ya sok kabita ku anu sae urang geus kabita ku anu sae batur mah eta sedekah meuni juta-juta nah ari urang mawa boga duit ya 5.555.000 jadi anu diasupkeun kana koropak teh anu 5.000 engko kabita ku kaalusan atuh anu biruna atuh asupkeun teh dah engko kabita ku ganyaran atanapi kabita ku kaalu tapi anu ibu eta anu diasupkeun anu 5.000 anu diasupkeun eta moal teu moal eueuh tah anu 5.550.000 mah eta teuing ka mana dipake teuing jadi naon eta iya langsung poe eta beak sakitu anu nyangsang dina koropak ngan 5.000 berarti anu sesesana anu moal eueuh mah nu 5.000 nah dugikeun ka yaumul kiamah dugikeun ka berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala anu eta moal teh aya anu 5.000 tapi upami anu dituang mah anu ditahar anu dipake naon ku urang eta mah upami halalna dihisab hari anu disedekahkeun dihisab moal
moal atuh sedekah eta mah. Justru eta mah ngaringankeun dina beban hisab. Ya, upami anu eta mah upami haram langsung disiksa. Langsung kena siksaan. Amun anu halal, anu halal mah dihisab. Harta mah nya upami anu halal dihisab. Nah, omean kurang hate. Terus nu kadua naon? Nu kudu diomean nu kadua naon? Anu kadua anu kudu diomean naon? Ih, mah pan geus nu sakamari ge minggu kamari di wartosan ngan panginten kurang kurang anu ngomong-ngomong ceuli-ceuli kemana gitu. Anu kahiji kudu diomean teh naon? Hate. Anu kadua anu kudu diomean teh naon? Hah? Nu kadua anu kudu diomean? Eta lamun jelema bersih hatena bakal bersih tah. Jadi tina hate kana ieu tah. Jadi nu kadua nyaeta pikiran omean. Mikiranna ulah anu teu parah. Anu teu parah rugu. Kudu naon atuh cenah nu dipikiran kurang. Nah, ieu Ibu, tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis, tuntunan ijma ulama, tuntunan guru-guru supaya urang ulah mikir nu teu parah rugu. Pikiran nu kudu dipikiran kurang nyaeta ayat-ayat tanda-tanda gitu. Ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah. Nah, kekuasaan Allah, keindahan, tanda-tanda dalil aklina karena lamun Allah jumeneng ku anu sejen maka tentu Allah teh butuh kana tempat jeung nu nangtukeun. Lamun Allah butuh kana tempat jeung nu nangtukeun mustahil. Nah, tegasna teh ka hatiku hakal. Jadi Allah mah beunghar teh teu butuh kana tempat jeung kanu mere pangkat anu nangtukeun. Nya teu butuh. Beunghar Allah. Mikiran kabeungharan Allah, mikiran keagungan kakawasaan Gusti dalil aklina geus dibere ti baheula ge ilmuna dalil aklina lamun Allah apes lamun Allah dalil aklina lamun Allah apes maka tentu bumi langit bakal tumpes bakal rusak. Eta sifat kudrat kurang dari pikiran ke kawasan. Kawasa Allah ngahirupkeun makhlukna, kawasa Allah ngamaotkeun makhlukna, kawasa Allah ngaganjar jalma anu taat, kawasa Allah nyiksa jalma anu taat, nyiksa jalma anu maksiat, kawasa Allah ngaganjar jalma anu maksiat. Jelma doraka diganya diberi ganjaran ku Allah. Nah, cenah jelema maksiat, jelema maksiat diberi ganjaran cenah ieu teh. Nya da kakawasaan Gusti, nya daun mah kawasa. Jelema doraka gede milik. Kakawasaan Gusti Allah. Jelema taat disiksa ku Allah. Nah, ari jelema ibadah, ari tukang ibadah meni hese dahar acan. Kakawasaan Gusti pikiran kurang kawasa mana jadi anu dipikir sabab pangeran urang Gusti Allah lain daha eta mah nah cenah ari tukang ibadah meni hese dahar itu teh ongko tukang ibadah cenah tapi hese dahar da pangeranna Gusti Allah lain dahareun nya berarti ku Gusti Allah engke dipasihan kabahagiaanna engke gitu lah gitu. Ari urang mah pan lain teh. Kuduna mah loba sagala da tukang ibadah gitu nya. Tapi eta mah urang, ari saur Allah, kawasa Allah ngabeungharkeun jelema anu hees. Gitu nya. Kawasa jelema usahana tara eureun tapi hutangna gede. Kawasa Allah. Hati-hati. Nah, gitu nya. Jelema gering ini karena pengajian hari Jumat cager hare-hare
Nini aja aku ya jago ke mana Nini atuh dek ngaji. Nini ini kan pengajian. Cek ustad aing musibah deui wae. Nah, mal pengajian Nini hungkul aing. Mana budak ngorana tuh. Nih teu pakai incu nih. Bawa pengajian atuh. Nah ujang meni sareuk ningali Nini. Heuh meureun. Ari rumah sa. Maksudna hari ini kuat puasa. Aki-aki kuat puasa, nah hari budak kora loba nu teu karuat. Jog. Tapi teu kuat. Sing horeng kakawasaan Gusti Allah mah. Gitu. Jadi orang kudu ningali kawasaan Gusti Allah. Kudu kakawasaan Gusti Allah eta. Jadi ulah mangeran karena kahayang urang. Da kahayang urang mah kieu. Tapi kudu mangeranna ka Gusti Allah anu Maha Kawa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tauhidna kudu urang adekeunnya. Pikir, zikir, hartosna zikir teh mikir. Teh ingat hartosna zikir teh ingat hartosna qiraat maca qiraat tilawah maca lamun zikir nginget atawa mikir ingat kana kakawasa wujud Allah kana wujudna Allah kumaha cara nginget kana wujudna Allah sabab tos aya dada melanana nyaeta bumi langit jeung pangusina tek-tek bengek uteug tongo walang taga eta ayana teh diayakeun ku Gusti Allah yakin kana ayana Allah kitu nya ulah kieu anu can pararuguh geus yakin ayana yakin urang mah di dinya aya jurig ari can pernah aya jelema ningali jurig bener sia urang mah aya jurig di dinya teu jurig teh pikiran maneh anu kotor disebut jurig teh pikiran maneh anu kotor disebut jurig. Nah, lamun pikiran keur senang mah moal aya jurig. Leres? Pikiran keur bungah keur senang, pikiran keur atoh moal aya tapi pikiran keur bingung, keur susah, keur nyeri, keur bakal loba jurig teh geura. Nya, urang teh keur sedih teh. Sedih. Saha eta anu ceurigna kitu nu sedih. Nya. Jadi sakali deui. Wah ya yakin kana ayana Gusti Allah sabab tos aya dada melanana. Nya eta bumi langit sareng sapangeusieun sareng nu sanesna, sareng anu sejenna anu liana. Nah, yakin kana kidamna Allah. Allah man awal teh aya kawitna, anu akhir teh aya tungtungna Allah mah. Lain teu sementara Allah mah. Sugan sementara Allah teh henteu. Da anu awal teh aya kawitna, anu akhir teh aya tungtungna. Saha nu sementara? Urang. Awal mimitina aya awal mimiti akhirna aya tungtung urang manusia makhluk mah anu awal aya mimitina anu akhir aya tungtung nah awal akhir makhluk mah aya awalna aya akhir Allah mah teu aya kawitna gitu awal wal awalu wal akhiru gitu. Salajengna urang mah keuna ku ruksak keuna ku ayeuna keuna ku ruksak batak ceuk tadi teh ari Allah mah teu keuna ku ruksak lamun bunga ruksak ka bungahna lamun cager ruksak ka cageurna urang mah lamun ayeuna merusak kebahagiaan gitu nya aya nu merusak awewe meuni budak awewe oge meuni naon disebut teh gumelis disebutna teh keur meujeuhna murag bulu bitis
gitunya. Keur meujeunna bebas ka mana? Bebas ka mana-mana. Keur meujeunna naon disebutna teh? Kemang naon ngaranna teh? Kemang buruan atawa kemang naon? Kemang ari budak mah kemang buruan, ari geus gedena kemang naon? Kemang ya. Kemang desa nya. Ari geus kolot mah kemang naon? Geus kolot mah kemang buru. Lain sengserang panon jeung sengserang disebut menikah dini teh nya iraha maneh dek kawin incu nini meni nanya wae ka abdi maneh iraha dan kege di beja heuh lain era batur mah arareungeus iraha maneh dek kawin ari nini iraha dek maot tuh batur mah arareungeus da budak ayeuna mamalikeun ah kitu dibalik hari ini ira dek maot tuh batur mah arareungeus maot nya awasnya eta anak incu dorhaka nu kitu omean naon pikiranna omean kul mikiranna kana keagungan Allah kana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana keagungan ieu pangaosan di pikiran kurang sok teh aya nu dionang teu aya nu dionang salah urang oge tapi dararatang berarti eta teh kudu pikiran urang kudu langsung pikiran magnet nya sebetulnya magnet naon daya tarik pengajian eta kana hatena jalma nu iman luar biasa cuman ka teu kenal di kebon balik di mana di sawah bro naon lung ayeuna cetok naon lung cetok lung boboko naon teu dialungkeun mah teu deun cageun ini kacai rigidi kacai kaburu jam 1 ieu kaburu jam 2 jaweng ini jaweng heula dina luhur kursi jaweng ditiungkeun nah cek bapana teh eta kolor urang dek dipake ditiungkeun segala juang jaweng mah nya kasih mah ini jadi ngusap birit bari ini karena pengajian tanpa kenal lelah itu terusna sabab anu dipikiranana nyaeta tadi teh anu dipikirkeunna nyaeta hoyong anu dipikirkeunana nyaeta perkara anu aya di Gusti Allah tentang keagungan Gusti Allah keagungan pengajian pengaosan nya tawisna sehingga sahajalma anu angkat kana pangaosan eta wa huwa fi sabilillah hatta yadni'a eta jalma teh keur perang dina jalan Allah tepikeun kawihna tikawit angkat ngalengkah dugikeun kawihna teureun eureun malaikat jeung lauk ka impun-impun jeung lauk ka nu aya nu hirup di cai kabeh ieu mah termasuk eta tah termasuk makhluk hidup anu aya di cai jeung anu di darat eta ngajerit tongeret mangmentakeun hampura keur jalma anu angkat kana pangaos bade siang bade wengi nya bade siang bade wengi sajam calik dina pangaosan eta leuwih alus tibatan sedekah ku 1000 kuda ari hiji kuda sabaraha hargana sabaraha hargana nya aya nu 70 nu pangsaena mah 100 naon 100 juta kali 1000 sabaraha leuwih alus tibatan sedekah 1000 kuda dipake ngabangun agama Allah difisabilillah dipake ngaluhurkeun agama Allah eta sajam calik dina pangaosan nah itu nya mata oge upami ayeuna nya itu upami kurang teu kapikiran nya pengajian
teu kepikiran pengajian ku urangnya. Lamun jelema geus teu kepikiran pengajian dek mikir naon deui atuh. Sabab keleutik we salat mah can wajib, ngaji mah geus wajib. Masing jelema geus kolot geus huis ti luhur ti hanap anger. Ti hanap teh ti dieu tina gode tina ieu, tina gado, tina jangot. Kumi anger wajib ngaji mah. Ya, sakali ngaji sabab eta ngaji, sakali ngaji leuwih alus tibatan salat sunat 1000 rakaat. Geus pernah salat sunat 1000 rakaat. Alus keneh ngaji daripada salat sunat 1000 rakaat. Menit teu kaburu salat. Sekali deui. Alus keneh ngaji daripada salat sunat 1000 rakaat. Nya ieu mah 2 rakaat ge horea. Nya salat duha teh tadi sarua atuh. Alah. Nah, ieu mah ningang teh kena deui ka urang. Tadi salat keur mah keur salat duha teh horea. Ngaji ge henteu atuh deuk kumaha. Terus kitu mudah-mudahan atunya mudah-mudahan kapayun mah atuh ti antara anu ngariung sadayana ieu teh aya nu saurang nu hidang atuh salat duha nya aya nu hidang salat duha bulan puasa sok salat duha teh sakakalina geus bulan puasa we sakakalina sapopoena geus sakitu nama tunung tanggal 1 deui tanggal 1 mah tadarus ge kuat ka sajud. Nah di tanggal 2 salamar. Nya. Tanggal 3 setengah lamar, tanggal 4 sajajar. Tanggal 5 ditinggali wungkul Quran. Nya. Tanggal 6 tanggal 6 nenengan Quran. Quran ka mana eueuh? Piraku Quran diteteangan ari dibaca mah. Nya. Nya. Ari geus pas lebaran teh geus tamat tadarusna. Eta we sajud leuwih salamar. Tapi sakitu ge untung sakitu oge daripada henteu asa dipangmenangkeun. Nah, pikiran anu kahiji, anu kadua, anu kudu diomean teh mau urang pikiran, urang teh sok mikiranana anu ka mana men. Kudu ulah ka mana meuli pikiran sifat-sifat Allah. Nu katilu anu kudu diomean teh cariok ucapan. Nu katilu tanggeus urang teh ngomean ngomean hate, ngomean pikiran, terus ngomean ucapan. Ucapanna kudu anu sae, ngaluskeun batur, nya, ngaluskeun ka batur. Ulah ni berat ngaluskeun batur teh, lamun ngagoreng batur. Ieu lamun kotor bibirna bakal ngono diomongkeun teh kagorengan batur. Jadi manehna asa pang benerna. Lainnya si eta nya si eta naon si eta teuing tong dianggap ari teuing si eta nya bet kitunya naon heukeun leos urang teh. Ka dieu urang keur ngomong maneh sok we ka jeding ka dinya ngomong ku aing dianggap. Jadi ka batur ngomongkeun goreng teh. Nah, intinya sabalikna urang lamun aya nu ngagoreng urang mun aya nu goreng geuwat urang kembali ka Gusti. Astagfirullahaladzim. Lamun aya nu goreng teh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulah saruana. Ulah batur ngagoreng digoreng deui berarti saruana eta mah. Kurang kumaha sok we kadinya deuk ngagoreng mah. Sing tepikeun ka jeding oge pek wae. Pikeun ka ngacai ngagoreng urang pek. Hanya nah hari pas geus teguh silila aya bejana nu sok ngagoreng maneh cenah gering ripuh teang urang teh hari pas diteang teh nyampak keur di mandian maot beureum urang ya Allah Gusti anu ngagoreng anu sok ngagoreng abdi maot Gusti ceurik urang teh berarti abdi teh geus teu boga diganjaran ayeuna. Jadi lamun jalma sok nganggo goreng ka urang berarti ganjaranna keur urang da teh ganjaran ibadah manehna teh keur urang.
Pina dosa urang keur maneh terus maot aren ngagorengna berarti sedih urang. Gusti nu sok ngagoreng abdi kalah maot atuh. Jadi abdi di mana atuh dosa abdi dikamanakeun ayeuna? Dipikasi manukeun. Ini teh nguseup. Nah gitu. Waya kumaha cenah waktosna? Nguseup teh biasana sok tas salat asar. Artinya geus ayeuna tos asar sakitu anu kalau bibih bade ngaruseup ibu-ibu mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.